Sedangkan ari manusia maka kapan tetap aya bakal aya balitunganana saperti contohna anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan. Dieu nya na ye. Anu kudu dipertanggungjawabkeun ku manusia sewang-sewangan. Bongan atuh da dimuliakeun. Jadi muliana manusia teh diancikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaanana eta teh dipake. Boga pamilih manusia. Leres kaula nun. Jadi pangaripesat teh abah teh ngahalangan kana maksud pribadina. Sabab ai raja mah nya eta karesep pribadi ulah dibawa kana karesep raja, karesep atawa kangewa pribadi ulah dibawa kana kangewa raja. Nolak kana parentah teh mah. Timalan kaula nun. Jadi kapal lainna otipati teh pribadi tapi bakal yang sarakeun ka negara jeung ka bangsa. Batal ngalibatkeun sejen wa. Nya eta teh neangan kasenangan di atas penderitaan jelema lian. Jadi hayang lelempangan dina bangke. Wah. Ieu. Lelempangan dina. Nah naon kapal lainna otipati teh? Tah. Kapal lainna otipati teh nyaeta palai kuncung Semar, kuncung sajatini hirup. Semar teh saha? Aya Semar teh lanceukna, nu panggedena heuh lanceuk abah kene. Tapi eta teh jelemaana teh sangsara, ayana di Marcapada. Ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan numpuk dina gunung kabingungan. Modalna ngan ukur sakitu-kituna, kari-kari ayeuna dipentak ku otipati nepi ka tega dek nurunkeun kerajaan manehna dek jadi rakyat. Semar kudu jadi raja di sawarga Maniloka sedangkeun Kakang Semar mah da moal naik di bibita wah hidup mah laras. Sabab naon? Pangarti menjadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiugah kabeh helas eueuh paedahna tanteh hiji barengan ketaimanan jeung katakwaan. Ieu udagan Kakang Semar mah nyaeta condongna teh kana kaeheratan. Wah, laras ulan. Nyarita teu anggang tina siloka. Dina keur ngalamun teu anggang tina simul. Dinu cicing teu anggang tina dikir anjeunna. Lamun keur cicing teh sok dikir. Tuh. Kadang-kadang Kakang Semar mah geus kuat puasa di restoran. Da eta. Ya, ngajanteng bari sholawatan aja marukana teh. Atuh pamik kitu mah carana kurang ajar otipati teh tah. Lain kurang ajar deui. Teu payus aya di ratu, teu ganang aya di raja, teu geuning aya di pamimpin kalakuan model kitu. Geuning eta hidup ge apa? Kumaha upami urang hujat we ayeuna? Wah, ulah bisi pajarkeun di titah ku abah. Isane sih mah pribadi kaula. Jeung tibatan engkena bakal ruksak ka nagara jeung ka bangsa da ieu teh bakal nimulkeun ributan abah. Mending ti ayeuna cegat kuanya. Tuh. Lolong dina kaagamaan otipati. Laras. Teu neuleuh agama ngan ukur dipake kedok. Si horeng anu diudag-udag ku manehna teh ngan ukur pangabutuhna, ngan ukur kakawasaan, ngan ukur kursi, ngan ukur kadudukan, tapi cul kana kapentingan negara jeung bangsa. Wah, eta. Ai kopeah minang dibeli, ai calana minang teu diseletingkeun atuh puguh we si eta nononolol. Ulan alit ulan. Tak anu orat teh nu kitu rupina. Laras. Pekan banget ku sawe teh nu kitu. Nah, atuh make diparilih eta teh. Ya. Ieu mah. Nepi ka silo kana kaayaan kaahiratanana. Sarua we jeung gering pamimpin kitu mah. Kadena. Sedengkeun kapan ngajadikeun pamimpin teh kudu anu sehat rohanina, sehat jasmanina. Nya. Ta eta kunaon ieu teh? Nu milihna sarua teu neuleuh. Laras. Sedengkeun cik ramalan lamun ayeuna
pamimpin buta karena agama dina harti bakal ributan perang baraya. Bakal lo bapak cengkadan. Bakal lo bapak cengkadan agama ngan ukur dipake kedok. Ken. Maha predator anu bakal ngungkulan karena ieu kejadian. Ari urang mah ngan ukur ikhtiar. Diwajibkeun. Ngadoa mudah-mudahan negara jeung bangsana cing buru-buru pulih kajatina pulang ke asana silih asah silih asuh silih asih. Sing dipasian kakiatan we Dodi. Masyarakatna cing kokoh dina kesatuan jeung persatuan bangsa di ieu negara. Amin. Sawios urang hujat ku putra. Wani gitu. Kapan saur abah tadi wani kudu kena bener, sieun kudu kena salah, kudu jujur, ulah borangan. Ulah loba kasieun. Eker bener mah nyawon. Tapi henteu dek nuntut jasa engke. Alah. Piraku putra bakal nuntut jasa segala. Bisi da maneh teh jelema, ai jelema teh tungku tempat kalaluputan, tangah tempat kalalepatan samanit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isuk eta jelema ngaranna. Sabab naon? Sabab jelema teh cicing indah hiji martabat tetep kakeunaan ku Allah gingsir. Laras. Bade sepi pamrih pinteuna nya mah. Saur abah tadi sepi ing pamrih rame ing gawe eta teh diterapkeun ka sauran abah teh ku putra. Syukur. Sae eta sincep teh kulang. Sawios putra ayeuna bakal lumampah ka sawarga mansat ka sawarga maniloka. Nanging kedah disaranganeh ku abah ulah engke bisi sangkaan itu teh cenah meureun mawa jeger geuningan nerada teh tuh sarua jeung digugulukeun kulang nya sarua jeung kumaha lamun abah disebut provokator eta kumaha pamikir we lebet abah mah kana cupu tilas kaula sawios ku putra bade disakuan moal jelema dek nipu aing mah kitu. Laras ulah. Der aing ditutupan meureun mang bulan-bulan mang tahun-tahun moal dibukakeun sarua we jeung aing dipaehan. Entong kasep, entong kana cupu abah mah dek di dieu we cicing. Kunaon abah sieun maot? Kapan saur amah tadi ulah borangan? Persaya amah kadu kagungan. Persaya kana murah asihna pangeran? Persaya atuh naha sieun? Nya barudak ayeuna. Aya mode kitu, urang kali aya. Kit balikna teh bisa. Nya mahasiswa ibu dak teh. Adah tiasa. Mahasiswa. Teuing ti Unis, ba teuing ti Uninus. Ti Atawa ti ITB. Bisa jadi ti Aba. Ti Aba. Aba man, Aba bener domba baheula. Atawa ti Engkik we. Aba mah. Sawios kaula nun abah lebet teh kana ieu cupu. Nah bisa abah lebat kana abus kana cupu. Bujang hinga abah dunya ieu tiasa lebat kana cupu ieu. Ulu daek sameldok. Wah, budak bisa bombrong ieu mah. Aduh. Oh, teu sabombrong ieu jelema teh kaget kaula oge. Laras kuang. Duh. Bisi abah hayang lalajo di jero teh komplit fasilitas bisi abah hayang lalajo main bola. Aya TV di lebat teh. Pokokna mah tinju abah mah resep teh lalajo tinju badminton jeung sepak bola basket komo mana baso mah tong heureuy abah eta teh patos nyari keun bae ayeuna abah arek abus kana cukup Resin narada lebet kana ieu cupu lajeng cupuna disakuan ku ieu Bambang Melasrana. Sumar-sumar kemanikan pratakat jajah ingkang bakal ngajolak sawarga Maniloka. Para dewa. Moal serba bisa ngahalangan kana maksud jeung tujuan para dewa dek nyokot kuncung Bapak Semar Lintang ti kaula Bambang Melasrana. Anari mukaya. Barang bade lumampah katingali rentang-rentang ku ieu Bambang Melasrana ti katebihan nyaeta astra jingga dawala bade mancat ka sawarga margi ditumariti seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung
anu aya patula patalina sareng kapala hyang otipati jagatnata. Dah, naon Aden? Kabeneran aya jelema lumampah duaan itu. Dah katingas. Mang. Anu duaan. Dah. Duh. Saha? Daikun dilebakeun itu teh. Asaku kabeneran. Yapkan urang ngobrol jeung kaula. Aya jelema dihareup. Ya, moal kitu menteri kehutanan lah. Bisa jadi polisi hutan juga dah. Keur kontrol teh beren. Malum zaman kiwari teh. Loba nu nebang kayu liar pan. Loba nu nebang kayu liar. Teu ingeteun euy kana masa depan bakal datang. Jeung lain jelema leutik nu nebang da. Nya nu garelo we. Jelema leutik mau kuregang. Datan nerat tangga deman ewu pagulingan rana. Datan nerat tangga deman ewu pagulingan rana. Merah kintang kasrandog satengah king marga. Aduh, wilujeng tepang deh. Nuhun mang, nuhun. Ti abdi ge wilujeng tepang. Nuhun. Saha kakasih teh? Moal seueur-heureuy abdi mah cepot. Da ieu pun adi nu tukang dawala. Aing kakarain akang bener. Serius aing mah mah euy. Eta sieun disiniran bener. Heeh. Ai kasieun aya. Mau make tarompet ayeuna mah. Lain bisa dipikang hewa montong engke mah jual tarompet teh. Naon dipikang hewa? Paduli teuing dina nikahna gara moal mayar ka aing. Alah ukur cukup nuhun. Lain beli setilan bisa. Anu resepna 1000, nu resep 2 urang mending kanu 1000. Mending kanu 1000 bener atuh nya. Kalau pating dagangean atuh kan. Bae manehna mah geus jadi kararas. Aing masih keneh daun keneh. Lain ke Kadang-kadang ai kararas pan eleh ku pucuk. Eleh ku butiti. Iya. Dibakaleun teh mah. Heeh. Iya. Ke mah bedug nu di masjid bawa kan. Bener. Tapi heulaan ide teh batur jadi ambek. Jadi murang mari. Alah, ampun euy. Rupa-rupa di dunia. Alah. Naon ieu teh? Aing teh ieu mah pribadi ulah. Jeung saha? Abdi soal nyalung sang sigareng. Eta di lemur manehna mah. Di lemur. Iya. Sumuhun dupi Aden teh saha? Saha Aden teh? Ngaran kaula Bambang Melasrana. Barang bang, sanes barang bang. Brang melas atuh. Bambang Melasrana. Bambang Melasrana. Percis ya budak teh primus euy. Eta kasep-kasepna mah. Eta dina pangamungna. Juga Jeremy Thomas ya, jeung Jeremy Buruk. Ai ka tukangna juga melampir. Aduh. Muni eueuh nu ngelehkeun eta kiai ka malampir. Si oreng beureuh jeung kiai teh sakti kana jurig. Lain kiai nu teu mati teh. Padahal aing mah nyaho. Naon kan? Antina malampir. Kunaon? Ku remote. Eta teh bener dipayahan nih Kang pareum aja. Bade jeung kare ka mana ade teh? Oh, kaula teh dek mansat ka sawarga Mariluka. Wah, sami atuh sareng abdi. Ya samaksud ya Kang. Ari anjeun ti mana Mang Astra jeung teh? Ti Andamui sini caket Pakumis. Eta teh Bilih Priyogi hayam Bangkok. Aduh. Ieu. Bidinya ti kuningan. Bibitnya di abdi aya di Pakumis. Beres. Bade ka sawarga nih. Sumuhun abdi oge sieun kautus ku pun bapa. Saha tuang rama teh? Pun bapa teh kakasina teh Semar. Oh, tuang rama teh. Sumuh. Semar anu dipentak kuncungna ku Atipati. Ieu geuning parantos uninga. Apaan geus nyebar ieu teh? Wah. Geus ka mana-mana teh Kang atuh. Dupi Aden ka sawarga teh nyata bade naon bade nyakakeun kuncung. Lain kaula mah. Naon? Kaula mah nyaeta dek ngahujat ka Atipati supaya ieu kapal lain teh dieureunkeun. Unjuk rasa minangkana mah Kang. Ieu dek demo ibu budak teh euy. Ya demo.
Den hade ku ayana keterbukaan ieu teh ulah disalahartikeun. Ya. Sabab bakal dijieun kasempatan ku jalma-jalma jahat dari dipake ngajarah, Ulah salah. dipake maling. Biasa demo eta ge tawiskeun demokrasi urang teh nagara teh tapi anu luyu, anu profesional. Bisi salah kaprah, bisi dimangpaatkeun ku jelema teu cereug. Benar. Kitu kaden. Sae tah sumuhun kitu bulan. Atuh sareng abdi. Dupi maksud salira teh maksud ngahujat teh ngahujat kumaha teh. Kaula teh satuju kana maksud otipati palai kuncung Bapak Semar. Aya geuning dawala euy anu teu satuju. Da jelema atuh. Aya jelema nu rek bela teh ngan. Jelema aya nu satuju, aya nu henteu, aya nu pro, aya nu kontra. Benar. Keun bae di dunya atuh tong boro hinga ka urang heueuh. Ka pangeran oge pan eueuh nu nyembah kabeh jelema teh. Ka nabi aya nu teu percaya. Heeh. Komo urang mah makhlukna. Tadi dieu urang cing sobar teh, urang teh digeroh di dunya teh ieu teh. Na kuat ku panggeroh nah henteu. Ai kata lomong percaya ai Nya nu mata kolot baheula mah sok diruat cenah geuning budak teh. Nya eta hartina teh diruat teh. Da baheula mah dina jaman baheula mah can aya kiai. Can aya ajengan diruatna teh ku dalang nya teh dibejaan supaya pageuh pamadeganana. Pageuh kaimananana, ta ieu mah loba kiai loba ustad, ku ustad diruatna teh dikuatan lahirna, dikuatan batinna. Saredgeun. Pesantren. Sae atuh urang sarenge ka itu sieun. Abdi mah bade naroskeun. Naroskeun naon? Margi di Tumaritis teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung. Oh kitu sumuhun. Kumaha tuh? Tah nanging ayeuna teh para gegeden amarta mah ti kawit ais pangampih dugi ka lurah tamtamasna sadayana teh teu satuju kana maksudna dewa. Alus. Hebat tah boga pemerintah kitu. Ih, pemerintah abdi mah bagus. Sae pamandaganana Kang. Pemerintah abdi mah apa kana situasi. Pemerintah abdi mah nya komo nek hareupan lebaran mah pemerintah abdi mah. Nya tara ieu nyokot tina soal zakat dibikeun langsung ka fakir miskin. Oh, nya tara karoo masih di negara astina. Dina duit zakat oge dihakanan, moro kana moal ngait kana ti koro meunya teh si sapi. cacakan kana duit zakat wani. Cacakan kana duit zakat wani, eta mah anu aya patula patalina jeung ka akheratan. Komo soal duit dunya nu mah tak cilege gini selieur pikiran nu kitu mah. Abang jarang rupa-rupa nih Kang. Geung lamun ditepikeun mah teh. Sawareh-sawareh ditepikeun teh ku oknum. Anu bageur mah henteu bageur Kampolana mah henteu pisan. Nya. Di antara nu bageur teh loba nu teu bener gitu. Heeh. Da di dunya karena ge mereka. Rupa-rupa. Kumaha lamun ceuk dewa teh cenah meureun nya yen dewa ngabutuhkeun kunjung. Sakitu ya di mana roskeun teh. Moal ngayakeun tungtutan anjeun. Bade nungtut kumaha dipangkat abdi. Kekuatan naon ya. Aya kekuatan naon ari pangkat abdi. Da moal anu ngadenge dina ngomong benerna oge. Benar. Mangga cobian. Hayu jeung kaula wakil keur ka kaula. Nyata nitah batu teh sok sieun nungtut jasa abdi mah. Jang merena Kang mah. Teu aya jang merena tong boro keur batur ka abdi ge. Para baneun mun seueur di lemur teh ulah. Urang seset. Nya. Kaula sepiing pamih rameing gawe. Moal aya pamenta kaula. Istuning cik putih sakerang. Ya Allah. Nyari kitu naon teh naon atuh sieun. Urang sasarengan jeung abdi hayu urang sami halu mah lir pendre. Ieu ge. Barang nuju raos sapraptane pun ieu. Dewa utusan Otipati diantawisna Batara Indra, Batara Brahma, Batara Bayu maksad ngajugjug kampung Tumaritis munut kuncung ka Semar Badrnaya kasranog di satengahing marga. Kalian ieu Bambang Melasrana Astajinga dawala. Geningan itu teh Kakang Astajinga boarek nganterkeun kuncung cing urang sampeurkeun heula. Saha itu bot? Gening itu teh dewa itu teh. Waduh, doala dulu pasti moal teu rek ka Tumaritis ieu eta. Bisa jadi Kang. Sampurasun Satria. Rampes.
nampi nuhun mangga linggih Kakang Asta juga Kakang nama Sae ulan tuh Yu Batara Indra teh Sager Kang Sae ulan kaget ya kalau berapa mangga linggih Kaulah Batara Bayu wah kaget Kakang Asta juga Kakang Lawala Wilujeng tepang ulan nuhun Sager Sae ulan Bapak maneh nya kitu teh we ulan linggih Kesumedang kaparungkan jaya Sumangan kurang berjuang wanita korban jiwa gumelar di pangenangan gumelar di pawenangan serahat langan harungan paidan serhangan harungan jana mah aya mun teu gaduh pamadegan ngangitkeun kamanusiaan mun teu gaduh pamadegan ngangitkeun kamanusiaan Abah Karyayana serang cek ada jaya serapitlah tur pangrina utangku mataku tekaur rek tumanina payusmun silih elingan gerak-geranya urang sungai parantes mun silih dandaning silih aja mampu masar kamanusiaan kumasar menghirup sarang-sarangan lepas dina sampai ke mual panggi rasenangan rangku nyorang kehancuran sangkanya wujud harapan makmur dina pagi momo kehadiran bajuan pula ijiran bahaji dilariri do pangeran
dewa-dewa samia prapta denderah kingkang samia prapta wonten marga Bambang Melasrana Asta Jingat Dawala Kalarasan Kasumpingan para dewa Batara Indra Batara Brahma sareng Bayu nyata utusan Otipati yang jagatna tapi ke ngajugjug katumaritis gitu kaayaanan Undirahangan dika Wilujeng sumping kalayan wilujeng tepang para dewa sadaya. Nuhun satria. Don. Eta mah saurang ngomong teh meuni. Macak naon lamun leuleuy. Geus kitu karakterna mereka. Ulah kaget kaula Batara Bayu. Sanajan teh diomongkeun Batara Bayu ge da geus nyahoeun atuh. Mun urang mah teh diomongkeun ngarang ka ini kukur we. Eta ku geurehan atuh mun jempe. Geus pada apalin nya ka. Lain geurehan. Ini ampun aing. Kan wae atuh akang. Lah kahayang lah kitu. Saha anjeun satria? Kaula ngaran Bambang Melasrana. Melasrana. Melasrana urang mana urang? Tuh, coba. Date kugu kadengen ge kudu. Da ngagebleng kadenge. Sisi markatu sisi kaparkatur. Markata kita isi teh susundrung wae di ah. Sisi. Jika mitoha atuh kumaha mun neungeul we. Jika mitohana gitu ngomong. Duh. Deka mana anjeun? Kaula Melasrana teh bade ka sawarga nepangan hiang Otipati Jagatnata sareng ieu Asta Jingastra Dawala. Abdi ge sami bade ka sawarga bade naroskeun. Mermanakeun. Bade mermanakeun hanya sareng heuteuna ieu teh margi katumaritis teh dina waktos eta teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung. Bangsa Denawa mah bangsa itu bangsa ieu komo urang astina mah. Wah, komo eta. Anu jelema hariput ku tuturieun ngungkul. Da ayeuna teh jadi kaributan di negara Amarta teh sindi tumaritis teh seueur ributan kebon sampeu abdi seep. Oh kitu ka? Ku domba. Nya. Kebon hui non teh. Mangkaning hui Cilembu teh bibitna teh dieu. Kagala ieu mah kan? Kagala ieu ku jelema-jelema teh euy. Untungna teh pemerintahan Amarta euy. Teu kapangaruhannya kan. Teu kapangaruhan turta pemerintahan negara Amarta teh ayeuna teh ngutus militer. Kumaha? Ngutus Lurah Tamtama dijaga ina teh pun bapa teh ku Juragan Antarja Jakatawang Abimanyu Gatot Kaca teu hariwang teh di tiap-tiap kesatuan aplusan nu ngajaga bapa nya sae we merhatikeun pemerintah teh euy ina teh teu hariwang teh dijaga kun kitu mah ai bener mah pamimpinna bener kabeh ai geus saluyu mah nya euy bener geuning ai nu bener mah bener nu bener mah bener jeung masyarakat Amarta mah teu loba ngahujat teh da pamimpinna bener jujur. Dek kahujat naon dek bener mah. Matak lamun geus ngadenge di negara aslinya teh pejabat-pejabatna teh geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling cokelan kasalahan batur. Teuing dek garelo meureun. Rek garebleg. Dek garebleg deui geus ngeugi garelo. Ampun aing. Nanaon kan kurangan. Nya. Jadi anjeun teh kasawarga maneloka dek mermanakeun nya jeung heuteuna ieu perintah dewa munut kuncung wasman. Laras, sabenerna bener ieu teh perintah dewa. Naon kasang tukang mah? Ieu mah urusan pribadi. Nah, urusan pribadi buat memawa ka negara jeung ka bangsa. Nyangkut karulian atuh. Nah, anjeun teu ningali kaayaan jelema eda geus dordar anu pro jeung kontra. Dah, jelema parasea si horeng provokatorna teh dewa we gini euy. Heuda eta kene atuh akang. Bangsa aing di Araradu teh ieu provokatorna teh nu kararieu patut geuning nu baru heukeut beuteung. Jelema anu kitu anu ngalarti itu teh. Itu mun Batara Bayu tuh beuteungna mun dibuheukeun kitu loba teh ngakan duit bulog meureun. Oh eta teh. Oi panon buncelik geuning tuh. Panon buncelik. Kaciri teh ka.
loba teuing dahar ke sang batur teh. Lain aing jelema kitu kumaha engkena nya Kang. Teuing aing hayang geura pae sarere hayang geura nempo di akhirat. Jelema nu kitu di neraka teh patos ngakakan aing lalajo. Apek teh aing teh sarua di neraka deui. Atuh jadi teh kusi lalajo. Mau pusing lalajo jadi batur aing ge meureun. Alah, tong sareuri ah. Aduh, ampun deui. Kedua di rumah sakeun mah Kang ah. Alah, aing. Jadi lamun bener ieu perintah dewa di kumaha ajeun? Kaula bakal ngahujat ya. Oh gitu, bener? Weh, kurang ajar sia. Cuman taka. Dewa-dewa kabeh dipunjung para pengagung dipuja ku bangsa-bangsa. Para ratu mika yuyun, para menak mika serap kolotnya sok budak era dengen-dengen mika deudeuh. Neuh ari ku anjeun. Hah? Lamun dewana kumaha hayang disopanan teh. Hayang di ajenan teh kumaha. Nu hayang diajenan teh kumaha manang ka diri batur cing sarua manang ka diri sorangan. Eta Ya, di hadapan Allah mah rakyat leutik rakyat geme ge sarua deuleu jeung anjeun. bener. Reket. Cing pikiran atuh soal akhirat sakapeung mah. Ulah berating kana kadunyaan siling teh. Ulah kakonengan teuing hirup teh. Ulah kasimutan teuing kudunya teh lah. Ulah kasimutan teuing, ulah diperbudak teuing kudunya teh. Ulah katindihan teuing kudunya sia teh. Hirup Cing sakali-kali maninihan ini hanya. Mulai abdi nya Kang. Lamun kitu carana anjeun bakal disangkalak sabab anjeun geus kumaha wani cuman taka ka dewa. Moal serubah bisa ngahalangan karena maksud ada ranjen para dewa lintang ti kaula Bambang Melasarana. Apapun wani marang aku. Ora wani daleng apa kulanang kue lanang. Lah pada lenang ieu kanya dola. Dar hayang Aing ge aya nyaho we. Cicing anjeun mah ulah pipilueun. Sabab moal kuat. pasrah. Alah nah arek kuat jeung teu kumaha engke we. Da untung aya nu bebela di Pasrahkeun ka sini. Melasarana. Lamun diparengkeun teh mah ieu budak pikagulna rek dijadikeun RT kudek ditu. Atuna akang alap teuing jadi RT mah. Mudah-mudahan dewek hayang namatkeun sakola taman kanak-kanak deui. Segede jadi lebih. Sobat-sobat kurang ajar tidak ada hayang melaju. Bambang Melasarana dikerepuk deui cuy. Wah, diharurup akang tuh. Diharurup ku tiluan dulu. Waduh. Brahma rek ngarontok kitu Kang. Melasarana ngalelap atuh puguh we. Brahma teh ngeplos. Sirahna keuna pisan kana sirah Batara Bayu atuh Batara Bayu nikah nong. Nong. Bener. Kan nu kikire nong kan. Batara Indra dek najong ke kemplongna Melasarana ngejat ka kikir atuh bletuk kana ke kemplong Brahma. Curi sia Brahma bari mundur. Ngan orok aya. Ya sangat dongeng aing jeung mah teh. Oh, jadi aing nu ngadongeng. Lain padahal melalajo we gitu. Pada masyarakat ka sarere aja panayagan. Alah, ampun lah bener budak teh bebelaan deui itu. Bener. Lain ukur dina bibir Kang tah sincet. Teu kapalang tak kitu ayo. Ai rek bebela mah ti itu tah. Jeung teu barang penta di kadewe. Henteu akang. Sugan hayang sakitu. Teu jadi pahlawan keberangan tuh. Alah. Spontan teh murid itu budak teh spontan. Bisa jadi kan teh. Heeh. Aduh. Penas tika sayang tumampara. Para dewa Batara Indra, Batara Bayu, Batara Brahma tekiat nandangan ieu kasaktian satria. Ieu ge. Ngan sajurelat pisan dugi kacing jarung ke ku kasaktianana. Tobat ampun. Cilaka para dewa hayo kabur ka sawarga manilo ka cilaka mundur. Aduh, Aden, kumaha katingalina? Hebat teh eta jurus emang teh kitu pisan tah. Eta teh Jurus dewek kitu. bener persis. Aduh, eta katinggal ku mang bieu purup Aden mangga sing peledak kana sareham dewa. Nah kinten-kinten mah aya tungtutan ke ti dewa teh.
penganiayaan kayak itu na kena ku pasal sakit tuh kayak tenang mau kena kuham gitu mau kena ku ham aden ham naon hamburger ya hak asasi manusia tenang mun kitu manehna nepi ka pararaeh da ieu mah manehna nu ngajak pasea manehna nu ngajak gelut kaula mah bela diri ukur ngawarah sincep mah ieu para dewa langsung nguningakeun kajadian kahiyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Sapratane pun ieu Batara Guru lungsur ku anjeun ngajugjug ieu tempat. Datan niratangga demam. Saha itu? Walah, ka eta manahna dewa teh deh. Datan niratangga demam ewu pagulingan rana denira. Kang Samya Prapta. Maka pihatur kulan astra jinga abdi kan ditarima pujastuti maneh pot ti abdi ge teu kantun dawala nuhun ari ieu teh budak ti mana budak panimu eta ti parapatan kawitna mah disusukan nu jungala suluh nya abdi teh aya sesa kitu tasangu keur anu digawe nu macu sareng hulu pedas song diasongkeun da keur budakna teh beuteungna teh buheukeun kancing nu handapna teh tenepung badul nolol saha sin batur lain aden sieun teh mamolotot kadek euy kakara dewek di polopot ka batur da eta pi omongeun wae nah eta da ngomongna atuh ka mana karep heuh da teh kitu kumaha dek teh meunang duit meureun da akang mah geus kitu atuh usahana aduh melasrana teh anu mana pot aya deui ieu sih kaula ari kitu aya kadua nyembah ka kaula ka dewa dewa lain semaheun eueuh dina kateranganana kaula kudu nyembah ka dewa eueuh sayat eueuh sakalimahnya tapi nya teu aya deui semaheun kaula mah angin Gusti nu kagungan anjeun jeung kaula nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina wah beres ieu budak teh coy tapi kapan dewa jalma-jalma nulian mah loba nu nyembah ka dewa urusanana tah mah urusan pribadina ieu mah pribadi kaula we daya deui semaheun abdi mah nu maha suci ya hiji we eta nya langsungkeun langsung kemana sih teh ka Allah wa kitu langsungkeun maha suci mah sifatna keneh tah mah langsungkeun nya teuing doa atuh mau makan tauhid nya lieur enggak salat teh kakara bener anjeun ngahalang-halang kana maksud jeung tujuan kaula rek nyokot kuncung Semar Badranaya bener naon sababna sabab ieu teh garugikeun ka sararea wah ngaresahkeun ka makulan loba masyarakat nu diararadu loba masyarakat anu parasea alatan anjeun kurang ajar hutang pati dibayar pati hutang wirang dibayar wirang moal saha anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga anjeun lintang ti kaula kaula raja ti loka kaula kawasa kaula anu jadi raja di sawarga maniloka pamimpin moal aya nu ngaganggu gugat ka kaula ya sakabeh masyarakat nu aya di marsa pada aya hak pikeun ngahujat dina waktu ayeuna lamun anjeun salah. Tuh. Ieu wong. Sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat. Kadaulatan teh naon euy? Ah nu geus teh nyaho mah jempe we. Tanyakeun ka komisi C ka itu. Nya ka komisi 7 kitu teh. Aduh, ampun. Lain teh apal kadaulatan we. Eta. Gadek teh nyaho kana politik atuh da tadina. Atuh sakola ge bet henteu akang. Kurang ngadenge tina radio. Kurang ngadenge unggul yang macana koran. Kurang ngadenge tina radio atuh ieu. Ada. Tega lara, tega pati sok. Nah teu ningali yen ieu kaula teh hiji raja. Oh. Nah memang nah hak asasi kaula salah kaum manusia teh diukur ku tungtung sapatu raja gitu. Kada hajeun pamimpin mah nya. Anu lian kabeh rarido ngajedog dina curug penguasa. Iya. Dina curug pengusaha, tapi keur kaula moal bisa. Kurang ajar. Ayo.
bakal disapaku kaulaena dek panyapa naon hayang nyaho. Oke hayang nyaho pecakan ganggaung werjit tek-tek bengek teh ku hanteu mangrebijieun kanya. Kaluarkeun santet teh kenya. Nya peupuliheun geuningan ayeuna loba nu dipitnah. Heeh. Puguh jelema nu bener dari dipitnah jadi tukang santet. Tukang santet dari para saya. Teteh politik teteh euy. Benar. Dumeh di luhurna meureun sieun di santet tadina. Nya Tukang santet di babad. diadukeun teh. Balayar nu mayahanana. Nu matak urang cing waspada. Cing inget karena hukum kisos lamun urang mayahan batur pasti bakal anu mayahan deui. Tah sing inget teh urang kadinya. Geuning loba nu mayahan batur teu panggih. Ye Aisyah. Kapan aya keterangan cek cekolot lain keterangan cekolot yang wong tua gawe wiwitan wong nom dan malakoni. Jadi sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incun anu bakal engkak-engkakan jurang katunggaraan. Teu kapanggih ayeuna ku urang sapertina urang salamet mayahan batur teh. Tapi anak incun urang bakal anu mayahan batur. Bari tanpa dosanya Kang. Oh heueuh. Duh nu matak budak mah tanpa dosa bari jeung eta teh tidak dosa kolot. Matak ulah mayahan teh euy. Akang boro-boro ka manusa sireum ge ulah sebenarnya mah. Sireum oge pan ulah dipaehan. Ai niatna tina ngewa mah. Da hayangan hirup teh. Mun karena Allah tah segala rupa oge. Ibadah teh mah. Dijamin. Nya. Ibadah ngaranna. Sapertina lamun jelema keukeuh aing kudu pindah agama. Wajib ngalawan teh mah. Kalau nepi ka paen ge teu naon. Cenah ayeuna aing kudu kitu ka batur moal. Pek bae dek kitu dek kieu ge urusan maranehna. Jangeukeurna. Eukeurna. Ngamureun aing moal kabawakeun sakitu. Bener. Nya. Anjeun bakal dibere aji kemayan kukul bakal leuleus. Sok leuleus anjeun. Ning ieu acan. Luh. We kuat dulu we budak itu. Lain bukan naon teh sincep Kang. Saha nu leuleus deui teh? Gusti. Aya mode kieu. Aya kitu ilmunya. Di pasantren ieu. Sedangkeun batara guru teh teh satiduh mah teu sakecap nyata. Cep manehna leuleus. Batu we harita. Kumaha? Keur lapar batu, batu jadi opak maneh. Jadi, teu da batu. Dola naik siap piamekeun aing ngomong teh. Lain piamaraheun wae kumaha. Da opak mah tina ketan, mah nya tina batu. Batu mah nya batu we. Ini jalan raus ya mah ngomong teh. Pinapsun wae ya mah. Ai piamakeun dulur wae situ. Sabalikna anjeun. Hiji pamimpin anu teu tanggung jawab nyentinakan ka mana karep dumeh kawasa. Sakawenang. Dumeh keur dipersaya. Sakawenang-wenang hirup teu beda ti buta sia. Doh. Pinas tiker sayang domampara. Ieu ge. Ieu yang watipati jagat nata disebut buta dirina leungit awakna teu aya ngawujud jadi diu ngajungiring payuneun ieu satria. Walah satria melasrana. Nah, aing jadi buta ieu. Gusti dulu itu monyong. Eta panon nepi ka Alah, ieu budak nepi ka saciduh metu gitu. Oh benar Kang nya anu mah. Nya anu Aden, hapunten mang teh ngaheureyan Aden. Teu sabong brong ieu budak teh. Teu sabong brong ieu budak teh ieu euy. Ilmu nama sagi juga. Alah. Halo. Lamun di urang mah AUC teh. Saciduh metu sakejap nyata teh. Mun baheula mah Siti Jenar teh Kang. Aduh, ampun. Jadi buta dola dulu itu bibirna jeding, panon bolotot, Eta huntu akang. leho nolol. Eta huntu. Ika Meni kula tungku deuleu. rangeteng gitu. Uluh, Wah, percis eta mah gledeg euy. eta Balikeun deui aing satria. Kana manusia deui aing otipati raja sawarga manyakieu. Buta sia. Ye. Den. Lamun geus jadi buta kieu mah tong cenah jadi pamimpin bahaya, Wah. bakal perang dulur. buta teh sok ngaruksak. Dipingpin ku buta ku raksasa mah kade. Eueuh sejarahna atuh. Nya, Pimpin ku buta wake jeung mulus. moal mulus ka ituna.
kurang ajar siap balikin di wujud aing Mau bisa sekali jurig tetap jurig. wah kurang ajar siap apakun wani marang aku Coba kagok murontok kapalang belang aing haling sia cepot bisi kalayak ke ku aing dawala haling tuh samping ka dieu kan. Ieu. Si pejet lain naon. Haling sia anu haling mah kurang ajar maju siap hebat letik-letik ieu pasantrenan di mana deui aduh Coba maju. Denawan. Duh, aya eta we satria teh. Dedengeun akang lah. Dedengeun. Ku jerit. Denawan. Laras Kang ah. Sanajan maneh pinter olah kacengar bisa olah cara punjuling apa-apa. Kaulah muadek ngejadi denawa, denawa. Tahun kita puluhan bat. Waspada nerokot. Baheula dalam teh. Dalam pondok letah teh gitu kan. Dalam pondok pangarepan. Jeung dalam pondok rezeki gitu ngawayang lah. Dalang ludeungan deh. Lain kuduna jadi tukang kiridit. Kasih wanula lajog yang ngajek-kirek we terus. Alah, ampun aing. Kurang ajar sia dibekah we rasakeun sia. Kadeden. Wah! Wah! Cilaka dulu aing gerak-gerak di mana yeuh? Ade atuh Akang ah. Aduh, tingali euy. Naon Kang? Na bau saron euy. Jauh-jauh. Nah, tatena. Saron teh bau teh. Eta kudu diameuan teh, didengekeun teh. Kumaha? Salamet mana siapa tahu? Salamet teh duh, untung rag-rag ieu muntang kana pucuk awi. Ya, air rag-rag kana tumpukan jarami teh. Abdi mah ieu kana tumpukan daun awi na. Pucuk awi ieu cing garupai kitu nih. Ya, ngagupai. Ngagupai mah kana ngaramet. Nya tong dituluy nya. Tong da ti mimiti tina pemberangkatan lagi geus kitu. Aing ayeuna dek meungpeung keur arareuweuh. Ka mana kuan?
aing dek mihelaan maneh dek init katumaritis sedengkeun si Melasrana jeung si Astra jeung Adawala ngablesatna kabelah kuwetan hari si Semar posisi lemurna teh aya di belah kulon jadi heula aing lamun kaitu moal ngaganggu tah si kurang ajar bar sampurasun bar aing dek nyemrah ulah kaget jeung aing ieu awas ya Semar Astra tinggal kamana aduh boa den boa eta buta teh langsung ka Tumaritis urang susul loh melang teuing aing atuh sok atuh Kang buru-buru ke kabur ya plan teu nepi ka sawarga teh kaburu kajegal di jalan nya sakitu oge akang lah naon urang balik ka Tumaritis bisi kumaha onam bapak deuleu den payahna we angkat ka Tumaritis den hayu jeung kaula sok buru-buru Kang iya kapal di tengah lautan ulah kapalangnya bela iya iya Bapak Semar ulah kaget ya hati-hati ada di tatu hasil lagi bukti caca manica senisih jadi atika otonan jadi seni mustika ningat di alaksana nu kalimpung musuh kabu hari ini jadi panggai halang ngajak dipirik saring gending ngakudang rasa
asik ke seni pribadi miara budaya bangsa miara budaya ngolah seni hati-hati ada di tangtu hasil nage bukti seni sing jadi hati kantong teman jadi tunangan seni mustika ningati api aman nu halimpun nusuk kabu hariring jadi panggeing halang ngajak berjuang dipirik sariling gending ngaku rasa asik seni pribadi miara budaya bangsa gunungan miara budaya bangsa pasini miara seni supaya ibu ros supaya budaya bangsa mangka hirupna juga lah nalmahna nusantara dunungan almahna kayu agung babar wite ya wite samia rempel godonge ya samia pang-pange sekar mekar inggalike kayu agung babar wete samia rempel godonge rempel godonge ya samia pang-pange sekar mekaring galike ya inggalike pandele si pandai